Meuli kongkorong 20 gram bejakeun ka tetangga. 20 gram ieu teh. Ku mencek tetangga, Saha nu nanya? ngan ngaret nu ieu muih ya. Illallah. Nah, ada teman abdi jeung si eta ngadongeng. Wah, cinta cilaka si eta mah. Nah, ada bubar tahlil oke ugar di buruan. Isukna abdi ngadon menang uleman. Nah, cinta ku naon, Bu? Heuh, cenah balik oge uger, ayeuna tahlil di teu batur. Ayeuna wayahna cek Ustad panahlilkeun. Tapi bapak disunatan embung 2 kali. Cinta Pak ada 2 kali pan loba oh teu sulit teuing dempes atuh. Jujur. Kalah yang ngarayu jikan aku cinta kepadamu, jangan karena aku tidak bisa ngomong wadah, karena aku tidak bisa ngepel. Eta cek lalakina biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Mata geus karawin teh nu repot teh inung bapana, da sia teh mah ngaruh nyoroh HP bagaimana. Bukan menantu teh usaha geus heubeut. Hayam datang, puguh atuh asup boga jimat. Kor bener hayam barang lobok buki usaha tara bagi gireun minantu. Nah da isuk teh hayam teu leungit dicekek ku minantuna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyincang kana acara anu paling inti anu diantos-antos anu ditunggu-tunggu anu diarep-arep ku urang sadayana ti siang keneh. Alhamdulillah al-mukarram parantos aya di tempat hati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pacejat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sangrurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari difiri ku 2 kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna teu ungut ku kalinduan teu kedak ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleh ku kapanasan mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing alam tanpa pituduh jeung pitulung mantena cantang tu urang bisa hadir di ieu tempat. Maka muga-muga pangaosan sing hade pangaosna pangajian sing alus pangajiana para asatidah kori-koriah mubalik mubaliko hormaten simkuring guruanen pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan moal kabagi duit PBB anu hormaten simkuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dendeng papak sarua moal deukna beda-beda dina saat nu ayeuna dina wancu nu kiwari ngariung mumpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatan rek pangaosan
Muga-muga pangaosan teh sing aya hasil nyatana pangaosna pangajian hasilna sing hade pangajianna sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak tuntut awak sing bisa ngaragangan batur ngarah batur ngaragangan urang tapi kenyataan urang ngajen batur teu ngajen urang didinya tak ikhlas butuhna keun bae batur teu ngajen urang udah teu butuh. Tah hadirin kaum muslimin, Allah nyiptakeun alam dunia teh disebut azwaja. Azwaja teh papasangan. Mun langit jeung bumina, mun luhur jeung handapna, mun alus jeung gorengna, mun bener jeung salahna, mun awewe jeung lalakina. Ngarah naon Allah nyiptakeun papasangan hirup supaya silih bunyan kana kakurangan masing-masing. Angguran lalajeng mah hikmahna. Lalaki jeung awewe beda-beda. Tina wujud, tina bentuk, tina jirim, tina jenis. Lalaki kumisan jeung janggotan, mata pangewa-ngewakna lalaki nusuk buat baeud mending dirok. Nah, firaku lalaki kumis panjang, janggot panjang, baeud yeh buat jiga lele useupeun. Ayeuna ibu kumis eueuh, janggot eueuh, buat baeud, jemedat, jemedut, jemutrat, jamotrot, hak ibu lucu we sanajan jiga jeruk deuk bitu. Pan ieu teh konsep nu beda. Matak lalaki akal nu diunggulkeun awewe, perasaan nu diunggulkeun matak hampura, ibu-ibu loba dicare ku agama, tong loba kaluar ti imah tanpa izin ti salaki, baperan Pak nempo kursi batur waju panas. Lalaki tugasna ngakal maka pamajikan bakal ngakeuh. Lalaki tugasna ngarah maka pamajikan bakal ngarih. Tapi ibu ge boga rasa, artinya beda tugas, beda wujud, beda bentuk, tapi kudu sarua. Palebah mana kudu saruana rarasakeun kacape salaki, karipu salaki, kacepe salaki, kalungse salaki, rasakeun ku ibu. Ulah ukurnya hokana duitna. Salaki balik usaha nagog hareupeun panto lain ngablu teh. Nagog hareupeun panto deuk naon deuk nyambut salaki datang. Rengkuh saeutik atuh mastaka teh bapana geuning sumping. Sok calik heulana Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula. Dileguk teh pan ku salaki jiga nu kareueut ternyata nu kareueut lain gulana nu kareueut teh budi pamajikan ka salakina. Betul. Beres gitu cekelan leungeun salaki suntangan ibu. Kajeun salat tukang macu. Suntangan bawa ku ibu teh kacai bapana bilih bade kajaman mangga gerak aibah dekul salaki mani ibu tong ngablu cicing di luar nah deuk nyangu dekul salaki salat sajadah kebutkeun ku ibu sarung sadiakeun ku ibu kopiah nage simpen ku ibu dekul salaki salat beres sholawat kuliwet ibu kaharu deuk naon deuk nyuung dina lahunan salaki bapana capelung seri putunuh bapak melahan jisim abdi hapunten jisim abdi tak ieu teh ceramah teh jero teuing dari rete eueuh nu kitu di ditu nu aya ge lamun salaki datang tah nagog di hareupeun pantau bari nyoromot ongkoh meunang duit teu tah lamun eta aya cek salaki teh boro-boro kumaha pamajikan make mantog tapi Pak ibu bisa bersikap gitu teh kumaha heula lalakina sabab dua wujud nu beda dua tugas nu beda dihijikeun kakara sakinah terjadi kudu kumaha atuh lalakina ibu hayang geulis rek dandanan hayang jongjon rasikoan lain ukur nita hungkul mere caduk mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera ibak ya sabuna mah di parfum tah parfumna ibu moal nuntut naon-naon lamun di masa dia bener ai sare hayang jam nu seungit ai dimandian ku sabun gandum asa hees jam domba Garut. Allah nyiptakeun perbedaan tuh kudu pasea
Iya ge wujud bapak lalaki jeung awewe ku beda dihijikeun 7 tahun barosot Cipeju matak tong anti dengan perbedaan. Hayang sarua mah lalaki hijikeun jeung lalaki 7 tahun paling bijil anak kucing. Aya langit aya bumi, langit tugasna ngocorkeun hujan, maka bumi tugasna nandean hujan. Geuning itu pare jadi lauk hirup tutut nyampak. Ku aya langit jeung ku aya bumi, mata hirup tong anti dengan perbedaan. Nah, cek ustad nyarita kitu apan kuring beda ti batur. Di mana ya ustad merek kieu? Da abdi sadar ustad mah lain merek kieu, udengna badag gamis ngangsar sorbana ngagaplek. Lamun aya ustad serupa kitu mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang nu nanya. Nu paling aneh mah tukang warung maka nanyakeun keneh tos ka dieu cenah ustadna teuing kitu teh nyaho. Kunaon sabab wujud beda jeung batin. Heukeun bae nu di kopiah nyaritakeun Islam, nu di udang nyaritakeun Islam, kuring oge sanajan jiga ojek online sarua dek coba-coba nyaritakeun Islam. Jadi tong sok lalajo kana cangkangna teu leuman nepi ka eusin. Sabab nu ngaran hirup aya cangkang jeung eusinna. Ta ieu teh bapak teh ngalusan cangkang. Da ingaran cangkang mah jujur babari pa di alusanana. Hayang geulis di bedak, di lipstik, di blush on, nu hese mah hiji amis budi. Deui saeutik budakna kanal bibirna beureum haseum pamatuk dikukut. Batur bakal ngahargaan bedak moal, batur ngahargaan lipstik moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak, maka akhlak sumberna celik putih celakeran gumantung hate anu narima karena takdir pangeran. Tah. Awak ibu ngahiji kade ngan ngahiji teh ukur awakna kudu bareng jeung hatena. Ngahiji awak soal enteng tapi ngahiji hate soal hese. Teu saeutik awak ngareneng bubar pengajian ngomongkeun tiung yang sol batu. Berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kaboreng. Sedengkeun awak ieu mah dialus-alus keukeuh kena kuruksa, buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetan jadi balelon. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini biak huntul seuri muringkak bulu punuk. Artina kena kuruksa. Bapak di masjid ngareneng malahan ku imam ge pan sugri omongkeun sawu supu pakum. Kudu rekep deng-deng papak sarua ulah aya jalan saeutik-eutik acan. Tapi kudu sarua direnengkeun jeung hatena. Lamun awak ngareneng hate teu ngareneng teu saeutik kajadian bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi wajana urang salat jeung nu utak-utakan. Berarti sepanjang salat saya teh kieu bernempo. Mata lalajo hirup tongku panon ieu mending ngagunakeun panon batin. Panon ieu mah panyakitna ge dua, hiji nunutan, kadua sare. Jelema nu nunutan maruk teh cilaka gede, cilaka. Mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun kana koropak 1.000. Ai keur nunutan angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Koropak dadakan sumping gebluseun 100. Sigeng pada KM HD cenah mani impak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang TKI mah pan pamajikan agih Pak mana cenah keur beas ngahuleung harita keneh da nyasa 11.000 jeung istighfar astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah mah cilaka sedekah dianggap cilaka kunaon sok bebeja ka emak mater ka bapak ter kasupkeun 1.000 ayeuna bapak nurutan ngadon geblus nu 100 cerete teh teh pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh adon sarwana lompat ka masjid aing mah rek ka mana deuk sholawatan lain deuk salat lain deuk naon ngabongkar koropak nunutan naik deui kana sare jelema nu sare leuwih bahaya geblus ka masjid dekul jumaahan batur khotib si eta sare, batur ngadoa si eta sare, batur wiridan si eta sare, bubar ti masjid si eta nu bakal nyebarkeun penyakit. Nu sare. Teu hayang cenah jumaahan di Masjid Garut. Naha jeung. Ustad ge sarsat kitu. Ceuk sia mah gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Cenah rek sesat kumaha jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, eueuh wiridan acan poek di masjidna ge. Taroskeun ka pun lanceuk anu nu mengaos cinta nyaan kan. Ayo di Garut jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah ceuk saha ceuk si itu tong dianggap nah molor ti barang datang saha eta jelema nu sare teh
lain sare panon ieu datang penting tang tutunduh manusiawi, tapi kade sare panon batin jelema nu sare panon batin bentak kana kalakuan batur, nyaho kana kasalahan batur, akrab jeung kagoreng patutan batur, tapi si eta poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina ngarasa sampurna dina hirupna. Padahal hirup mah angere butuh ku batur. Teu mungkin disebut pintar mun eueuh nu bodoh, teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Mata kudu nuhun jelema pinter teh kasaha nuhunna ka nu bodoh, nu beunghar kudu nuhun ka nu miskin. Tah pejabat lain ngajedog wae na kursi turun ka rakyat atuh. Ari heueuh tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh, tapi kanyataan geus pinter nah sok ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Tugas jelema beunghar bandungan kempleng rakyat si miskin, butut imahna si miskin, budakna teu kasakolakeun jejeritan beas ayeuna mahal, tong sok ieu teuing dina kabeungharan. Lamun beunghar teu dipake digunakeun di dunia, di akhirat nyekek beuheung sorangan. Bari hirup si miskin jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, pangheulana aya nu maot nyokot pasaran, nyolatan si miskin pangdaekna tahlil 100 poe si miskin tara pernah eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna cenah nyeun kuburan sorangan. Tuh kitu aya pasaran gubug ku sorangan. Eueuh nu tahlil ka imahna ungeuh-ungeuhan sorangan. Cenah kumaha lobah nguburkeun juga acok-acokan sorangan. Manusia butuh ku batur, boro-boro kanu bener dalah urang teh kudu salah ge butuh. Da teu mungkin disebut bener, lamun eueuh nu salah, matak nu bener teh sing nyaah ka jelema salah. Alah. Di luhur aya pejabat, susah pejabat cek rakyat. Nama kejeung jadi pejabat apan dicoblos rakyat. Matak saenggeus jadi tong api-api poho ka rakyat lurah. Ari keur hayangna jiga nu heueuh pidato di edan-edan bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah pret. Eureun rakyat tong nyoblos si eta teh jadi RT acan. Mata geus dilaluhur teh ceuk abdi ge turun ka rakyat, rasakeun ka bingung rakyat, rasakeun ka nyeri rakyat, rasakeun hesena asup ka rumah sakit rakyat. Pajarkeun loba di ditu geus tertutup, pedah rakyat miskin teu mawa duit, tong sok kitu hei pejabat tu di luhur. Ngewa kitu peta sabab sila lain jadi lantaran dicoblos ku rakyat. Cek hate kades anjir. Termasuk ustad sarua. Lain ibu bapak kudu nuhun ka kuring, hakikatna mah kuring kudu nuhun ka ibu bapak. Cek bapak teh nuhun, cek ustad parantos suping pake jeung nuhun, ida da aka Pak Ajibu. Di mana urang diundang wajib datang. Kahiji kuring diulem, kadua kuring dibayar. Meujeuh datang ka dieu, coba ibu bapak datang ka dieu. Mata hakikat nu kudu nuhun, malain bapak ka kuring, kuring ka ibu bapak. Nuhun bapak parantos sarumping ieu geus penting waktuna hees. Masih keneh manco we. Nah, cek ustad mah jeung nuhun ka jamaah, har lamun jamaah bubar urang deuk ngomong jeung temok kitu. Matak nu ngaran hirup tong sok loba teuing lalajo cangkang. Sabab eusina mah lain batur kudu ngajian urang kudu ngajian batur. Cenah cek batur urang teh pinter, cenah cek batur urang teh hebat, palebah mana hebatna. Cenah cek batur urang teh soleh, palebah mana solehna. Cenah cek batur urang teh jujur, palebah mana urang jujurna. Saha baruktikeun? Nya, bener bah. Ukur sesebutan batur disebut jujur teh ibarat ibu boga salaki karek 2 poe. Alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak teh karek 2 poe lur. Tungguan 2 tahun jujur eueuh gedebul datang. Jelema mah teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna bapak lalajo kuring baju kieu calana kieu. Naon alesanana? Kuring jelema biasa. Anu teu kudu dianggap luar biasa. Kuring jelema biasa encan meujeuh can waktu make baju kebesaran jelema nu luar biasa. Saha jelema nu luar biasa? Kiai, santri, ajengan, ustad eta mah luar biasa. Matak diudeng, digamis, disorban luar biasa. Sedengkeun kuring malu sabiasa anu can pantes dianggap luar biasa. Nah menang RT make baju camat.
talung camat make baju RT jabatan anger Pak daripada RT make baju camat kumaha cik batur sok gaya hirupna teh bener keun da eta mah cangkang nu kuring-kuringan di jero kurung ta ieu teh kurung naon kuringna teuy dah hakikat mah nu kuring-kuringan di jero kurung teh waluh alam boro-boro batur urang kitu nyaho kadang-kadang nu kuring-kuringan di jero kurung teh ujub ria takabur geuluhan rujitan cuaan ngewaan lalajo cangkang mah pika bitaeun keros teh geuning kadongdong ge jero mah remet anjir lur naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung korong bandungan ku bapak korong leutik rujit mencirit ngan pika geuleuheun dangdang seteker kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung bari hejo sudi ngadeuketan matak hirup kali-kali entong jadi cai herang hirup mah kudu jadi madu sanajan laleur eunteup kana madu nu dipikeun adalah laleurna diantep maduna tapi nalika laleur ancur kana cai nu dipikeun teh adalah caina hirup jadi madu omonganana kareueut sikapna alus budi parangina ge sopan lamun jelema geus bisa jadi madu hampura sireum ge datang tapi lamun hirup jadi patrawalik boro-boro kolot budak leutik kabur panggeulana saha eta bisa jadi urang ku biwir rujitan ka batur cuaan teh eta teh dieusian ku Kang Hewa lol jelema jangkung oh ti mana taraje hayang ditonyok sia teh kurumo jelema montok betekok beri ponok ieu teh awak atawa deum kitu teh nyokot pager habake kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana naon korong dina ibadah bebengok ria saha eta bisa jadi urang kabeh pandeka tahajud ke geuning nyen status Facebook OTW tahajud nerojiat anjeun meuli kongkorong 20 gram bejakeun ka tetangga 20 gram ieu teh kumaha tetangga saha nu nanya pangaosan ge teuing bebejala ka salaki pangke wengi bade ngaos ustaz negana nagerhana tuluy maknya mah teu make kongkorong salakinya jual domba beureikeun kana kongkorong ngadak-ngadak jelema nu tara di kongkorong pek di kongkorong dibeulitkeun ti reung ka tukang leumpang ngadak-ngadak dongko dah yang kadeuleuh batur timpah make pinggal ti dieu nepi ka dieu gigi bring nyamun nyamper pangaosan teh hayu geus nu kieu patut hirupna pret lamun bener ibu boga harta, lamun bener bapak boga gedong, lamun bener bapak boga mobil, teu mungkin ini ka kuburan make pasangan. Lamun bener ibu loba baju salomari 2 lomari, teu mungkin boehna warna bodas gunta ganti atuh. Artina di dunia teu wala kaya jeung teu boga naon. Boga naon urang. Pinter dipinterkeun bisa dibisakeun, alus dialuskeun daek didaekeun, matak piceun sifat rasa maneh daek. Daek alus kan lamun rasa maneh daek jadi goreng soleh alus kan jadi rasa soleh jadi goreng bener alus tapi boga rasa pang benerna jadi goreng bener ya di mana jelema nu bisa kitu iwal teh jelema nu bisa kosong bolongkong hate ieu nu haladir ka dieu teh ieu teh kosong hate sehingga narima wujud bentuk kuring jirim kuring omongan kuring da jelema nu kosong mah bakal babari di cicia tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngarasa bisa jujur ka kuring bakal nganggap saingan saalus-alusna omongan kuring hate bakal ngeluh ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung jauh-jauh nita urang lain ku bobatok sia teh mana urang teripu mana capek dar dititah ka dieu kumaha atuh aya bisa bener lur mata ieu nu hadir teh 100% ku kosong hate dalam ngerasa diri boga mah hampura teh hayang ngadegeun batur da urang ge bisa matak hirup jelema nu alus kudu seperti teko siap nyician jeung siap dicician aya nyician wae ka batur bisi beak aya kitu mah pan hiji waktu urang teh dicician kusaha kuring dicician poe ieu kadang-kadang ku anjing ge bisa da jadi elm udah kuring di lumuran mira anjing tarang ngadaten naonkeun bae batur nu marabanana batur nu bogana nama jeung urang nu ngamukna ngaganggu ge henteu tapi iya pedek ini pengajian panggil jeung anjing eta puntenna cinepun guru ka Lampung eta cek nu bogana astagfirullah si ustad kos nu gelo
Anjing temang nyebut nu gelo banyak guguru ka anjing. Kali-kali mah urang guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur. Matak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Insyaallah bakal sanasib dianggap nu gelo kabeh. Budak leutik barudak gelut pacakar-cakar tungguan saja pakaleng-kaleng deui. Nah di kolotna 7 tahun baeud kan. Bener lu? Kunaon atuh kala ka umur geus laluhur itu mental boboloneun. Malahan teu saeutik nu boboloneun teh lain budak-budak teuing, kadang-kadang urang. Titelna ustad, titelna kiai tapi masih kene masalah leutik sok jadi gede. Berarti ieu teh barudak leutik. Cicing. Masalah leutik nah jadi gede. Pan usoli jeung teu usoli teh masalah leutik, tapi naha nepi ka nyarieun masjid deui, Pak. Berarti dianggap gede. Hampura. Masalah leutik jadi gede lantaran disingareupan ku budak leutik. Tapi masalah gede bakal leutik lamun disingareupan ku budak gede. Tinggal nanya awak urang, ai urang budak gede budak leutik. Budak gede masalah leutik teh tong jadi gede atuh. Lain digo gedekeun. Ustaz itu menawan jadi kopiah pira kadar kopiah lur. Da urang ge eudeup make lamun ku bapak dibere. Ari ieu mah pan ai kana kopiah ngomongkeun ai mere cadu pan eueuh solusi itu teh. Bener Pak? Geura sok nyieun solusina bener ai ustadna teh di kopiah. Ieu kitu jang angge dipake kurang. Ari kitu mah ukur ngagenggeurkeun make teh ibarat ibu nyarekan kana teu dijilbab. Mun teu dijilbab teh neraka murtad. Iraha ibu mere jilbab. Samemeh nerangkeun hukum teh kudu butuh solusina. Dan nerangkeun hukum soal enteng soal babari haram halal enteng teuing Pak. Tapi solusi pikeun eta rada hese saperti Bang Emo. Bang Emo. Kuring teu wani nerangkeun hei ibu-ibu temenan Bang Emo teh renten riba neraka. Breng masa RT datang ka imah urang beak sawah urang atuh. Kunaon rakyat beut ngeclokan ka Bang Emok lantaran dosana mah loba, hiji ustadna, 2 kadesna, cicing des. 3 kadusna, 4 RT-na, 5 warga. Apaan itu teh pernah datang ka ustad, Pak Ustad pemanawian gaduh artos 500.000 luhurna, handapna 400 cekuring eueuh Bu. Hiji leos ka kades cek kades sarua Bu teu aya. Leos ka kadus jeung ka RT kumaha dunungan pan eta. Dunungan teu mere nya nu handapna ge kacau kitu teu mere. Ustad pedit, kades pedit, RW pedit, kadus pedit. Eueuh deui nu bager iwati Bang eta. Bari di bibitan ku budak ora kena tot duaan geuning Bu. Ngariung ngalimaan nyeun kelompok araremo. Tuluy narangtung saware aku bersumpah dan berjanji. Nyeun perjanjian. Lamun tinu limaan saurang teu mayar tanggung renteng kuno opatan. Ngas ya teh ustad nepi ka nyaho nepi ka dinya pernah nginjem lur. Nerangkeun hukum babari. Renten, riba, neraka, enteng. Tapi solusi macam aya. Bener? Tuh, mata cekuringnya sampai nerangkeun hukum. Alangkah halusna urang nyieun jasa heula. Kunaon Nabi berhasil dina dakwah sabab Nabi nyieun jasa tanpa nerangkeun hukum saenggeus boga jasa kakaran nerangkeun hukum. Matak nu ngagugu baheula ka Nabi adalah orang miskin. Nah, apan diparaban ku Nabi, dijamin ku Nabi ketika Nabi nerangkeun agama nu ngupingkeun ka jelema miskin sabab beuteung geus kaoncoran ku Nabi. Ayo urang ayeuna nerangkeun agama nah kurang didenge batu. Ada urang anu lapar ge salat. Kalau kapayah di masjid gitu. Jelema lapar butuh dahar, paham? Jeung judulna ge lain ukur salat, aqimus shalah wa atu zakah. Jelema nu sok salat kudu daek dina usaha tah supaya bisa ngaluarkeun tu geni. Dapat kades teh dia teh dakwahna teh luar biasa ku jalan pamerintahan. Mata pahala nu panggedena jujur jadi kades. Ngan dorakan nu panggedena ge kades. Abah da umurna sanapeun abdi. Pangkades sabaraha tahun Yusra? 40. Wah sababad keun bae lur lah dulur we.
sarua aing ngaran-ngaran jeung 40 mah kalem we anggap we heureuy 11 12 lah keun udah urang teh sarua ngoboyeuna kalamun bapak yuswa 50 kaluhur teh teh guru abdi sanajan bapak teh masantren teu sakola dianggap guru minimal bapak boga pengalaman hirup mata sapinter-pinterna budak ora balik ka kolot hargaan kolot nah boga pengalaman lain yang balik pesantren ngadondog-dag jeung kolot sidik cicungik mana di pesantren duit kolot nah ari geus pesantren jadi ngegel ka kolot ye si eta paingan ilmu teu berkah nah kolot nyeri hate ku si eta heeh nya yeuh urang kosong jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ustad taneuh cai angin seuneu sifat manusia mata guguru tina taneuh mah teu nyimpen panyakit dendam diidak dileyak digeleuhan dikeumehan dirujitan dicuaan dingewaan halodo genep bulan norol hujan sapoe bandungan ku bapa jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui pare jadi deui tukang tani seuri deui teu dendam panyakit taneuh mata lamun di dieu aya jelema boga panyakit dendam bisa jadi si eta taneuh sengketa komo nu hareuseum beungeut mah ibu taneuh kuburan teh nepi ka deukeut ge pikasieun sia teh guguru tina seuneu teh panas artina hirup jelema tong kapanasan ku milik batur tong karerab awak ku harta batur nu beungharna bisa jadi urang nu bakal gering jeung da ngaran takdir moal bisa diharangan 1000 jelema ngahalangan karena takdir batur bakal begung nu 1000 jelema sabab ngalawan takdir pangeran ibu dihina dicaci dimaki diledek dipitnah aihi waktuna ibu kudu mulya mah teu ngaruh da jelema ngaledek asli teu ngaruh jelema nu ngahina malahan urang entong lawanan guguru tina buah-buah anu buruk teu kudu dipetik teu kudu dieneuk-eneuk teu kudu diala buah buruk mah bakal murag sorangan matak jelema nu ngahina nu ngaledek nu nyaci buruk hatena tong dilawan eureun sorangan nya benernya karena hatu lawanan hirup kakuring aya nu resep aya nu ngewa bisa jadi kumaha mun hadir di dieu resepeun baik kumaha mun aya nu ngewa paduli kuring datang ka dieu teu hayang dipika resep jeung moal nolak nalika dipika ngewa da hirup jelema mah tong mawa ka hayang jeung tong nolak ka embung tah eta teh takdir nah kuring hayang viral dah henteu demi Allah teuing malah hayang geura eureun da ripuh jelema nu viral loba nu wawuh beger saeutik katohian ku sararea coba bapak nu teu viral dek beger 2 kilo ge aman we coba urang ngabonceng awewe isuk jugujrud ustad nana ngabonceng awewe nah kudu doma teu hayang sugan viral hayang henteu malahan lamun bapak hayang sok gantian kuring bercicing lamun viral di akhirat kuring hayang ai karek di dunya mah terlalu letih mata cek kuring ulah ngaugung-ugung ka kuring teh naon kalah ka beuki era disebut al-mukarram buat muringkak al-mukarram bapak ustad nana gerhana pan urang teh sadar karena kesalahan tadi salat subuh kaberangan ai di dieu disebut al-mukarram salat lohor sakapeung ka asaran asar sakapeung ka magriban magrib sakapeung ka isaan nah pan beletuk teh al-mukarram anjir kuat asa ditonyok nu leuwih apal goreng patutna diri adalah diri sorangan matak tong kabita ku sesebutan batu disebut jujur lantaran teu apaleun bohongna disebut alus lantaran teu apaleun gorengna disebut daek teu apaleun ngadulna artina bapak jeung kuring teh ku Allah keur dibunian kana aibna matak setiap jelema silih bunian kana aib masih lain kalau ngebongkar aib batur kunaon tina seuneu naik deh karena angin mah aya 2 hiji angin nu gede lilimungan puting beliung kedua angin nu leutik talung kana jeung hareupan angin puting beliung jelema bakal salam nah nagara ge geus siap ceuk pakades wayahna urang dieu ngungsi sabab isuk deuk aya angin puting beliung yuk ngungsi ka Cimaung salamet bapak salamet tapi hiji nu moal salamet nalika aya angin anu leutik ka hiliwir tah ieu pangajian biheung salamet dahar geus nginum geus gek dieu kuring di pangdongengkeun Soloyong angin leutik teu saleutik pangaosan narundutan bapak geus macul geduk geus macul barang dahar ngopi lol angin leutik ti kusuk kana susukan jelema kabeureuyan lain ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda matak musuh nu paling nyata lain nu cua lain nu rejit lain nu geuleuh tah musuh nu paling nyata mah yeuh awak sorangan sahebat-hebatna perang Badar ceuk Nabi keukeuh moal aya nu bisa nandingan tibatan merangan hawa nafsu sorangan
Nah ari ieu masjid aya sugan nu ngajaga di lawang panto kemana namang ka masjid kadek sia ku aing eueuh nya aya nah kosong wae simple masjid eueuh nu ngajaga sugan setiap ejel nu ka masjid nyawa tanonana eueuh tapi nah masjid kosong wae berarti musuh nu sabenerna lain batur lain dulur tah kedulna awak sorangan mata ulah coba-coba nalika urang geus daek ngomongkeun ka kedulan batur sabab urang ge daek teh sesa tina ngelud ulah coba-coba urang geus bener asa aing pang benerna hakikatna urang bener teh sesa tina salah bareto ternyata manusia benerin salah pada bada mika boga ustad sok bener sok keur ngeureuyeuh sok salah kan ngaran ustad mineng lah kalau bah mana mineng ustad salah ceramah teh lain di dieu unggul kamari Banten, Ciamis, Tasik, Subang, Padalarang, terus dari Sumedang, Pelenyeng, ayeuna kieu ka dieu nerangkeun tahajud teh bah popolotot ka batu tahajud yu toong kalau gawa kalau mun Cimaung molor komo nerangkeun sodako mah bati era yen nama sodako talil fuqara sarodako yen sodako teh hiji mah rezeki nu geus aya mulung rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako ka batur mah isuk teh kan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan ku bapak teh gerak tanya kuring boro-boro isuk penting ieu ge kuring lain sodako tapi ngadudut ladang sodako mana bukti beres ceramah bakal aya panitia ngudang dus ongkoh amplop ongkoh biasana euteun baturnya teuing aya di dieu mah teu apa kan meureun akur lah jeung urang ditu jauh lah bari pok teh geuning bari nyarita ka ustad punten ieu mah cenah kagegelan we sodakohna ti warga masyarakat sakumna eudeuh ditambah ku kuring nya heueuh da butuh kumaha tuh dalil inamal sodaqah talil fuqara atuing pak kumaha engke boro-boro napelkeun iman kuring ka batur sabenerna iman kuring ge omeaneun diri kuring tukang dagang neangan untung tukang tani neangan hasil ari ibu pangaosan neangan naon neangan ilmu gerak tanya KPM UI al ilmu nur ari ilmu teh cahaya geus kaoncoran acan ilmu urang awak urang ku ilmu urang jawabanana acan kabeh nu hadir dieu apal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees kabeh arapal ilmu sodako tapi nah yatim diantep fakir miskin diantep nyieun masjid teu beres-beres kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi nah sakapeung ustad ge sok parasea aduh mata boro-boro ngoncoran batur lur ngoncoran awak sorangan ge la haula cantang tu bisa bener kumaha atuh sangkan ilmu jadi oncor bapak gaduh korek abdi gaduh rokok Pak Kades gaduh pangenyot akan weh bapak gaduh rokok abdi gaduh korek Pak Kades gaduh pangenyot saha nu untung Pak Kades ukur modal pangenyot tapi lamun teu dihijikeun kabehanana ge bararuntung nu boga rokok ukur heheotan nu boga korek ukur dicekes-cekes Pak Kades komo da teu gableb coba ngariung tiluan cek bapak akang hayang ngarokok tah ieu rokona cek kuring abdi gaduh korekna cek Pak Kades cing urang asaan ku urang heula nu untung mah nu teu geblek modal lur matak nu ngaran hirup teh butuh ngahiji nu 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 Persis nu Muhammadiyah pek bae da eta mah wadah deuk jamaah tabligh nu tilu peuting sok cicing di masjid teu nanaon urang teu meunang ngageunggeureukkeun tata cara batur sabab sebenarnya ibadah urang ge omeaneun bener ya da moal aya nu sarupa moal bah maca sholawat Tasik beda jeung Garut beda jeung Banten beda jeung Bandung geblus ka Tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad pandi dia mah es lilin mah cece tuh geblus ka Garutna Garut Selatan Cikuya deket Ranca Buaya maca sholawatna aya alokan sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha sholatul hoho nacing teh beda jeung Tasik Balenyeng ka Banten jadi hohoa mun kuring datang ke Banten ke Pandeglang disambut atuh ku santri teh kitu maca sholawat teh ngahoa sholatullah salamullah ala toha
Rasulillah sambung ku jemaah aki-aki geblos ka Bandung aki-aki nu mingpina salamullah dari cangkeng meureun ongkoh da eta aya tungtungan aduh Tasik beda, Garut beda, Subang beda, Padalarang beda, tapi hiji nu dibaca sholawat kene sholawat nama gajeng kudu pasti aku cara atau di dia lamun aya nu maot daeuh nu beres atau tiluan nu lagi mun tahlil tata cara tahlil di urang tilu carana nu tungkul nu ngegedeg jeung nu muih ilmu nyata abdi ke panosok tahlil ngabandungan babatur we gigireun tungkul nu belah dinya kieu jadi tiluah si eta tungkul la ilaha illallah nah ada teh hudang deui hees tuluy Pak hudang-hudang deg dahar hari abdi mah geus jaga-jaga sieun sare matak digidegeun abdi la ilaha illallah la ilaha illallah abdi eta ditanya aku si eta nah cenah maneh mung aku jeung urang manoh mah tungkul ngadon hees jadi maneh di kitu-kitu ngarah teh sare ngan ngaret ieu muih illallah 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 nah ada teman abdi jeung si eta ngadongeng wah cinta cilaka si eta nah ada bubar tahlil oke ugar di buruan isukna abdi ngadon menang uleman nah cinta ku naon Bu heuh cenah balik oge uger ayeuna tahlil di iteun batur ayeuna wayahna cek ustad pangnahlilkeun nu tungkul nu ngagideg jeung nu muih keukeuh nu dibaca mah la ilaha illallah mana eusina atuh la ilaha illallah teh ku pasea ge geus leungit eusi da eusi la ilaha illallah teh ternyata teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu nakdirkeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngajadikeun angin Allah matak jadi lain karena urang tapi Allahna bisa lain karena urang tapi Allahna mampu lain karena urangna tapi Allah nu ngamampukeunana daek oge lain urangna tapi aya Allah nu ngadaekeunana berarti tina lapad la ilaha illallah piceun sifat kasombongan hirup ayo urang ngarek kitu lieur heuna atuh Indonesia beda jeung Arab hampura ieu Garut pasti beda jeung Arab bapak mah hayang sarupa jeung Arab tong cicing di Garut ka ditu atuh di Arab ngong adan langsung komat meujeuh nama ge jeung meujeuh jelema disiplin di ibadah jam 5 geus ngawala di masjid coba di dia ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulu nu geus si eta keneh matak lahir orang NU dipimpin ku Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari akina Gus Dur nyieun metodologi studi Islam cek bahasa kerena alias metode pikeun Islam matak di masjid sok aya nadoman jeung pupujian dulur urang anu tara pek maneh lamun tara tong ngagenggeurkeun nu osok tong kagoda ku nu tara sabab nyieun masjid butuh eusi lain butuh pasea pupujian jeung henteu lumayan dari ceramah teh kahartieun beda we ungut-ungutan teuing tunuh ketang tuh di masjid dan ngolo tadi di masjid NU teh ngolo eling umat aki-aki gini muslimin muslimat hayo orang berjalan mik nanti ada butut Pak maaf sholat subuh ayo red setengah genep maghrib hanya sebuah metodologi gening di urang di masjid aya pupujian bari nyanyi pan teu meunang cenah nyanyi di jero masjid tong kitu teuing da eta mah sakadar metode sholawatan di urang dinyanyikeun di Araban teu haharewosan akeugeuh cenah bapak mah hayang jiga urang Arab moal bisa sakedeung deui tanggal 12 Maret bulan puasa di Arab mah tarawih nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba ku hafid Quran atuh jadi imam teh di ditu mah nepi ka jam 3 subuh tempo masjid pinung sobiannya di masjid ieu tarawih pingpin ku hafid Quran nepi ka jam 3 subuh kuring yakin sapoe pinung da teu nyaho 2 poe jelema jijingkrungan nyeri cokor jeung cangkeng isukna rabeng deui ka masjid biheu ditanya teh mang na teu ka masjid deui imam dicarekan rada gelo anjir imamna imam dicarekan kurmoy we jeger bari make tato hiling cenah ku aing teu aku masjid eueuh sian der teh eta jeger make tato ngimaman
nu dibaca Al-Ikhlas ku sia 23 rakaat atau 11 teh qul huwallahu ahad eta ge meureun sadar hayang naik kana 4 rakaat hayang Anas ngan poho deui ngareret teu 8 ka jamaah wios pamikul hu deui eta cek nu tukang lajeng we cek nah ada beres tarawih teh pada muji 2-3 jam 8 anggeus bubar ti masjid tah ieu Imam Hade kapake artinya di Indonesia butuh diolo lamun teu bisa urang ngolo jamaah hampura rada kacau di Indonesia mata kurang teh ngolo budak diolo ku nyanyi geuning bener ka apal nepi ka detik ayeuna nerangkeun sifat wajib Allah 20 pan bari nyanyi wujud kidamba qamuholafatulil kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodah terus ilmu hayat sama baswar kalam qadiran muridan haliman samian well sekurang oge kunyanyi di urang Asmaul Husna babari apal kunyanyi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir nyanyi dulu mata tong hayang sarua jeung Arab da moal bisa kunaon atuh Nabi barang dahar ku 3 ramo korma bro cobian nya bapak dahar ku 3 ramo nu dibikeun soto 2 jam teu nepi-nepi kana sumut nu kitu mah tong sok dipermasalahkeun nu penting mah asup kana beuteung loyeun batur make senok bidah dolalah neraka maknya aya alung asup ke neraka ku senok kecuali lamun senokna dilelepkeun kana bahami toha sabab di urang mah wali songo disebutna wali salapan matak ceramah bakal beda-beda salapan metodena salapan carana aya nu ceramah ku wiridan ti jam genep nepi ka subuh keur naon eta ngaleehan hate disebut riyadoha aya oge nu ceramah ku kieu ku ceramah jiga kuring ku ngomong keur naon eta ya salian teh butuh ilmu urang ge butuh hiburan matak barakatak seuri nu bebas hate aya nu teu bebas hate mah da ijieun kikiran matak hayang seuri ditahan tah insyaallah balik ka imah teh bengek isuk teh matak gerapikeun sifat ngewa jeung sifat resep teh da jelema nu datang sifat resep make teuing resep teuing omongan alus ge bakal goreng omongan goreng ge bakal alus da resep lamun jelema geus goreng omongan goreng ge bakal alus naon sababna piceun sifat resep sifat ngewa boro-boro kanu salah boro-boro kanu bener kanu salah ge tong ngewa nah lagi jeung nu salah dipikang ngewa da bapak gosok salah jelema nu ngomongkeun kasalahan batur sarua dirina keur nembongkeun bebeletna jijik rada hese ilmu teh jelema nyaritakeun kasalahan batur sarua jeung dirina keur nembongkeun kasalahan nu sarua apaan bapak jelema kuring jelema mah teu dijamin malaikat kadang-kadang urang sifatna jiga malaikat kadang-kadang urang sifatna jiga setan jelema bapak ka pamajikan kerja di malaikat kumaha ngomong aduh honey bunny sweetie darling babe kerja di malaikat bu teh keur aya pangabutuh deg pas saya aya buba bebeb oh si bagong nyebutna gitu hawa nafsu datang diaping ku setan lah tuh dan untung pamajikanana jadikan malaikat aduh nyebut bagong berarti sapepeting abdi hees jeung jaluna budak jadi malaikat alama mah bagong bapak bagong ari abdi mah ditunjuk kuduan anak begujang tapi ka sesegro mata hirup jelema Pak 2 rupa 2 sifat anu beda malaikat katuhu setan di belah kenca mata hirup tetep manusia aya di tengah nafsuna ngaran-ngaran nafsu condong kana kahayang ngaran-ngaran hate condong kana pangabutuh tah mata jelema sok bingung sok susah lantaran loba teuing kahayang
sok ayana ai bapak butuh kutuangan unggal dinten tuang butuh ibu ku anggun unggal dinten ibu nganggo nya pangabutuh mah dibere hayang mobil bisa nyetiran boga keur bensin untung Allah temikeun beak jeung nyawa-nyawaan dah kahayang loba jelema gedong nasi grom mobil mewah sawana lega ngan kahayangna teu eureun paingan teu senang-senang sirah botang nah ti mimiti imah nepi ka sawah sertifikatna di bank kabeh nah ari si miskin da si miskin mah apalna pangabutuh teu boga kahayang mata jongjon heheotan we keur corona geus eta malah anu beunghar keun ku corona si miskin mah ngadoa nepi ka detik ayeuna Pak Ustaz wayahna pangdoakeun supaya corona datang deui kota nyakek anjir ka si eta cita libur da gelo make jeung hayang corona genah teu usaha dikurung 600.000 ti kades datang ceuk si eta mata keur nu miskin mah ternyata musibah teh jadi anugerah keur nu beunghar mah jujur musibah teh musibah beunghar mah gedong geus dijual sawah geus dijual pagawean rag-rag ekonomi murag kongkorong geus dijual malum jelema beunghar gengsina mah aya keneh geuning malah keneh kongkorong heungan teh bisa dieclok nah apan kongkorong tina lajada ladang tina COD-an dijem ge ku dulurna punten cenah tamu ku abdi Allah cenah punten imah warisan hidup penuh dengan kepalsuan hidup bener well tamata ieu oge ieu nu disebut pangajian entong urang boga rasa maneh ulah ngarasa daek ngarasa alus ngarasa berentong komo lamun nuding ka nutara urang berpenting cenah rajaban da maneh mah taranya tara rajaban ngajak pasea nu kitu itu deuk teu rajaban urang deuk rajaban eus ieu mah teuing aya di mana matakna ceuk kuring oge entong nepo cangkangna eus ieu da rajaban kieu mah enteng kumpulkeun warga udunan teangan haji-haji cenah doa tur pakades tepungan ku proposal saha cenah ustadna hayang ustadna negerhana tinggal telepon kuring datang ieu mah hanya sebatas pengajianana eus sina rajaban mah teuing aya teuing eueuh matak teu kudu nuding ka jelema nu tara da si eta mah tara rajaban keun bae da urang ge osok eus sina mah teuing bener Pak nah da hirup urang teh akur-akur atuh boro-boro jeung 30 juz Quran 114 surat 6.660 ayat Quran ternyata dibagi 4 ilmu ku para ulama hiji lapadna 2 maknana 3 matana 4 maknawina lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amal keunana cing kira-kira urang kana Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapadna bari lapadna oge pantar urang-urang mah kieu mah tag tektok bacaanana teu beres makhrijul hurufna panjang pondokna ge teu babu benten sareng santri nu tiluan tadi gagah gaya keren da apal metode-metodena urang mah apa maca agenya tag tektok lapad geus hese komo makna teh arti bismillahirrahmanirrahim tadi teh lapad naon atuh maknana bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih tuh eusikeun atuh kana awak bismillahirrahmanirrahim teh sehingga bakal muncul pribadi nyaahan asihan dedeuhan moal ngantep budak yatim moal ngantep jelema miskin moal ngantep jelema nu sangsara ternyata Islam teh bakal silih tulung tinulungan pada kanyataan beugeuning can kitu pokoknya ieu ceramah geunaheun beda umut-umutan kabeh pan Rahman jeung Rahim saha eta nu boga Rahman jeung Rahim teh Allah taala dibikeun ka saha ka Nabi Muhammad mana bukti deuk maotna Nabi Muhammad diutus malaikat opat malaikat ngariung opatan geura cabut nyawa kakasih kami saha ya Allah Muhammad wastana ngadegdeng pemalaikat mung nyabut nyawa Kangjeng Nabi Muhammad saking ku teu tegana malaikat mung nyabut nyawa Kangjeng Nabi lantaran teu tega ayeuna balikeun kana awak bapak geus gergeteun malaikat hayang nyabutan nyawa bapak teh malahan mangarep-arep hayang geura dititah ku Allah teh nah apaleun malaikat teh urang teh berdegong Nabi mah eueuh ka berdegongan sehingga malaikat taluk lamun kudu nyabut nyawa Kangjeng Nabi tapi hebatna Nabi Muhammad nalika deuk dicabut nyawana didatangan ku 4 malaikat ya Muhammad kakasih Allah poe ayeuna anjeun deuk dicana ku kami
ka Allah Rabbul Alamin ridho kumaha ceuk Nabi pek bae lamun takdirna poe ayeuna kuring kudu papisah jeung nyawa kuring. Coba lamun bapak ditanya ke malaikat kades nya hei bapak kades dina umur 40 tahun ayeuna jamna jam 8 poena poe Sabtu wayahna dicabut nyawa moal teu kieu des ulah heula entong heula tuh kat cicing kat nolak urang naha betah di dunia ayeuna nabi mah lain betah di dunia geus sono nganjang akhirat. Kunaon nabi sono ke akhirat sabab nabi mah di dunia katempo katalangsara padahal beunghar. Mana bukti beungharna nabi satahun kurban 60 onta nyieun masjid ku nabi duit saha duit Siti Khadijah ternyata nabi teh beunghar ngan katempo sangsara umat nama sangsara ngan hayang katempo didinya mata jangar kana sirah bedana urang jeung nabi teh nabi mah katempo sangsara padahal beunghar aya urang mah sangsara ngan hayang katempo beunghar mata imah manyu heuh kitu heuh beunghar imah mah gede kan hutang rabeun cicing ulah anu kasihkeun jeung da araraneh urang mah teh usung manuk murai kabeuli 3 juta usung kongkorong kabeuli eta kongkorong nah di pelebah rayagung usung kurban ngadak-kadak jelema salangsara kabeh cenah mang na teu kurban wah cenah ekonomi keur murag cenah euy nah ada geus rayagung depan sabulan deui ka hareup teh dreg-dreg deui manehna hajat nana wayang nah boleh nah di otak urang di mana man jadi nabi mah utamana akhirat urang mah utamana dunia matak nolak dicabut nyawa kangjeng nabi ku malaikat nalika pan nyabut nyawa ti handap tina irung suku naik kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping kana terang baga tina terang baga kana patuangan tina patuangan kana dada tina dada kana tikoro nepi ka palebah nyawa kangjeng nabi na patuangan karasa nyerina ceuk nabi malaikat eureun heula aya naon ya Rasul nyerina dicabut nyawa umat kami nah sarua nyerina ka kami kumaha ceuk malaikat leuwih umat anjeun mah leuwih Muhammad nama jeung leuwih berdegong kumaha ceuk nabi eta aya bahasa berdegong gitu su malaikat tapi nabi bahasana malaikat lamun bisa ka nyerina umat kami dicabut nyawa tumplekeun ka ngaran Muhammad kami teu tega lamun umat kami nandangan sakarat nabi ka nyeri saking kunyaah ka umat maknya umat teu nyaah ka nabi bener Pak cabut burileng Pak pan kitu nu cabut nyawa berarti hanaf set burileng tolojol RT langsung ditungku innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah nu soleh mah langsung nutup kieu we beda jeung lalaki cunihnya geus boga pamajikan lu hal wae kana sejen kieu sabeulah ditelepon gitu kieu deui si bedegongna si eta ieu cicing dongeng wadul da eta mah teu mungkin aya nu kitu ibu ge sarua tong ngeunah teuing seuri lamun ibu loba teuing barang penta ka salaki dibere 50 jeding-jeding beng mah kana naon dibere 100 tah sakieu atuh ieu we haben maot teh geus nilep ditilepkeun ngecepret we kan untung DKM pintar nyokot 5.000 teu jug nilep sorangan si hidung sorangan paingan atau paingan nabi dipilih Allah sabab nabi mah milih nu dipilih ku Allah kala ya bahasa nabi si rada kurang kahatos paingan nabi dipilih Allah dan nabi mah milih nu dipilih ku Allah paingan urang teu dipilih ku Allah sukses dan nggak sukses kadang-kadang sok kumed paingan hiji jelema ku Allah teh diluhurkeun darajatna dijembarkeun hatena paingan atuh paingan da katempo dina sifatna maka lamun hirup hayang maju omean heula sifatna paingan pakades jadi naha da bager ti bareto coba lamun kades bager dadakan nu bager dadakan harta deak rakyat ayeuna duit dicapluk nyoblos makan nu lain budah bener betul jeung satiap jelema geus boga kodok kodar takdirna pakades jadi takdirna kuring jadi takdir
matak teu kudu sirik ku takdir batur Pak Kades geus jadi dorong dukung da geus jadi ye lamun abdi rek nanya ieu kabeh nu hadir nalika Pak Kades nyalon baheula nyoblos ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak Kades henteu tapi geuning ieu Pak Kades di ulem datang artina Pak Kades teu boga jiwa dendaman deuk nu nyoblos rakyat kuring deuk nu teu nyoblos ge rakyat kuring nu nyoblos jeung nu teu nyoblos kuring geus jadi maraneh adalah rakyat kuring ta eta ngaran pamimpin mah Allahu Akbar kakara anjir ustad di titah jamaah ini tapi kan bener deuk nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring geus jadi mah mata politik mah ukur 5 tahun sekali Pak ayeuna Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo bari politik rakyat begini bika seurieun cing teh Bu naha mah jeung hayang Anies hayang jiga Jakarta bari cicing di Garut tapi abdi mah henteu teu ngomong kitu cing ari ibu nu hiji deui abdi mah Prabowo naha karunya elehan wae politik rakyat cing dari hiji deui mak macan Ganjar Pranowo naha dewasa cing naon cirina puisan kabeh politik rakyat mengeus dina politik mah datang lagi 5 tahun sekali deuk Anies Baswedan silahkan deuk Prabowo mangsa bodoh deuk Ganjar Pranowo ge pek bete teuing nu penting mah sing akur jeung dulur tong pasea jeung tatangga batu nu jadina urang nu dogdagna mikir atuh deuk majuna nagara kumaha lamun mikiran beda pilihan geus jadi mah keukeuh kudu didukung ku sararea leres Pak sok nitah deui akhir sok manehoan we anger bapak maut menurut tahlil moal Prabowo moal tatangga matak jelema nu goreng jeung tatangga teu akur jeung dulur tina bab politik geura sadar geura mikir naon untungna keur urang nu jadina batur nah urang nu dogdagna jeung baraya jeung tatangga di dinya salahna urang keren bener telur gitu dari jelema mah geus jadi moal bisa dihalangan moal ieu ge kuring sok ya bapak bisa ngomongkeun moal naon da bisa nyebutkeun naon ustad kitu bae abdi nah ustad teh haram jadah paduli abdi teu naon da jelema mah ngomongkeun urang gumantung hatena dari hate alus moal pernah ngagoreng batur moal hatena alus lamun hatena goreng batur teh goreng di depan berarti si eta nu penggorengna bener tuh Bu mata tong sok lalajo batur takdir urang ge cantang tuh paingan atuh Nabi dipilih ku Allah jadi Isra jeung Mi'raj lantaran Nabi milih nu dipilih ku Gusti Allah naon nu dipilih ku Allah kaalusan lain kagorengan naon nu dipilih ku Allah jujur lain bohong naon nu dipilih ku Allah hade lain goreng naon nu dipilih ku Allah daek lain kedul matak Nabi milih daek batan kedul tahajudna unggal peuting baru sampean bati tahajud pan urang mah milih ngadul tapi baru cenah sampean kaling sir eta Nabi belok socakna saking kunahan tunduh sabab peuting tadarusan jeung para sahabatna urang belok panon bati begadang nungguan bola nya cenah urang teh kudu sunah Rasul kalebah mana sunah Rasul paingan Nabi dipilih Allah lantaran Nabi mah milih nu dipilih ku Gusti tah ari urang mah kunaon teh dipilih ku Gusti Allah da urang mah loba milih kahayang diri salian teh kahayang Allah ieu teh bahasa wayang lamun Semar datang Semar Semar ya wenang Semar kuncung danar wolung ngeluh ku Semar teh gebog kumacek dalang leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangelek di satria kanca ta eta ilmu leungitkeun kahayang diri hadirkeun kahayang Allah ari ieu kikieuan kahayang urang kahayang Allah kahayang urang mah hees ari bapa lamun boga duit kudu zakat kahayang saha kahayang Allah kahayang urang lebar ya bener jadi kahayang urang jeung kahayang Allah teh jauh ai palebah surga mah hayang urang ngan Allah mah mikeun
da urang loba teuing melaan ka hayang diri. Paingan atuh paingan modal nabi naon Quran 30 juz 114 surat 6.660 ayat sehingga hulu Quran akhlak nabi adalah akhlak Al-Quran. Urang 30 juz dibaca saayat teu kapigawe sok we teu percaya saayat teu kapigawe. Paingan ku Allah disiniran atuh bab Isra Mi'raj dina 8 subhana mata kelalakon Isra Mi'raj ayat mimitina subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Ieu teh nyiniran urang Pak. Nah make jeung subhana teh maha suci Gusti Allah. Na teu wirang na teu era lamun bibir subhanallah aya hate kotor dikukut. Naon bedana jeung kadondong alus luar remet eusi. Naon bedana jeung kalayar beurit euceuy beureum pikabetaeun karemes cioreng racun. Lah beuki jeronya ye. Eukeun bae pokona lalakon hirup. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Berarti lamun bener urang ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, hate kotor tang dikukut sirik, pidik, jahil kana ya istren panasten rupak piceun dabongan diri geus ngomong sub. Kening kanyataan mah subhanallah dibaca tapi kotor wae hate teh. Aya naon atuh teu saeutik engke cilaka, lain ku lain teu wiridanana, tapi ku getol wiridan tapi leungit dina akhlakna. Aduh. Tambah pada ke masjid bisa cilaka ku daek nah. Lamun sombong datang di mana mang masjid atuh buat nempak dada kumaha cek itu oh ayeuna maneh teh kitu teh pan bari teh mah gapleh jeung aing nah ada silih ontrong teh Pak mata gerapikeun sifat rasa mun ibu geus dangdan satakar kebak make up blush on wadah turun ti imah percaya budak tetangga Gusti eta beungeut moal tadi budak mah budak naha boga panyakit ngarasa geulis. Ustad teu disebut ustad bakal ngamuk bongan ngarasa diri jadi ustad. Haji init kan ditu hayang boga gelar haji tetangga teu ngomong haji timbah tetangga sabelah juk oh Pak Haji 20.000 dibayar pedah ngomong 2 kali aya tetangga sebelah 3 kali Pak Haji 30 aya incuna bersin haji 200 di kontanan. Hanya sebatas hayang menang gelar manusia mata cek Allah teh jelema anu jihad hayang menang harta dibikeun ngan akhirat moal dibikeun. Jelema dakwah saperti kieu hayang ukur neangan duit menang Pak tapi akhirat pegat. Mata cek abah teh guru kuring orang raja desa lamun salametna kuring sehatna kuring cagerna kuring panjang umurna kuring tergantung jelema nu ngulem kuring. Aneh kieu ya kieu. Panitia teh datang Pak Ustad pulang bapak teh mun gaduh aci sagede kieu bade ngulem Pak Ustad ceuk kuring teh mangga bapana da abdi nu teu ngahargakeun tah kumaha engke bakal bijil doa bener euy urang doakeun we tah si Ustad sing sehat sing berkah kitu pan doa nu bakal bijil teh dan ku teu ngahargakeun teh coba lamun ngahargakeun moal bisa sakitu kedah sagede kieu bakal ngeclokan tah panitia saking ku hayang datang kuring teh ngeclok ditu ngeclok sabulan teu kabayar ditagih ngadon pasea tah paseana meubet meulit ka awak kuring dabongan kuring atuh batur pasea akhirna duit gede rumah sakit geus nungguan mata leuwih hade duit leutik tapi berkah daripada gede doa batur ka kuring goreng eusina mata leuwih hade kuring mah doakeun. Nah itu ceramah itu tong percaya teuing. Darma isuk bakal cenah geus we ulam da kaharti pisan ceramah ge moal dibayar we cenah sakalian. Deuk sing kuring datang. Hah? Kira-kira lamun kuring diulam tuluy teu dibayar datang moal. Tah sieun mah lanjut tadi cenah. Ngan untung ibu-ibu nu suudon. Wow. Tadi nama eudeuh ieu ngan basa ibu goreng hate jadi moal. Subhana teh maha suci Gusti Allah. Kodekan penyakit bapak. Naon hartina salat, naon hartina zakat, naon hartina saum, naon hartina ibadah haji, geura rasakeun. Sabab janji Allah kami nolak salatna, kami nolak tahajudna, kami nolak segala rupa bentuk ibadahna sapanjang anak goreng patut ka kolot. Hiji. 2, kami nolak tahajudna, kami nolak saumna, kami nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina dengekeun nu katilu kami nolak salatna, kami nolak duhana, kami nolak bentuk ibadahna sapanjang tatangga goreng patut jeung tatangana. Ternyata ridho Allah teh disimpen dina 3 diinung di bapa
disalaki di tatangga matak nalika urang goreng jeung inum dek salat bebeakan dek tahajud mineng keukeuh pas sakarat mah dihebeulkeun saha salabah ngaran eta tong pede teuing pada geus salat jeung surga nah memangna surga teh di Tasikmalaya heunya jeung surga komo bapak lamun nitah ka pamajikan mah yang surga jika nu boga sia tah tong sok kitu Isra perjalanan Nabi Muhammad di mana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak enak urang ieu teh memperingati Isra Mi'raj. Mi eling Isra Mi'raj enteng teuing mi eling Isra Mi'raj mah nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj. Naon atuh ladang Isra Mi'raj? Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hiji naha bet nu dipilih Nabi lantaran luhur akhlakna. Naha nu dipilih masjid lantaran masjid tempat ngamakmurkeun jelema di luar masjidna. Sehingga Nabi teh nyieun strategi teh di jero masjid. Pandai masjid teh dipake alat strategi henteu. Matak Nabi mah di masjid teh akhlak katempo. Abu Bakar kunaon si fulan teh datang ya Rasul udur. Kumaha ceuk Nabi urang teang yeuh. Breng. Pandu urang mah lain mun nu beunghar gering kadaneang nu miskin mah komo tara ka masjid setengah modal ge diantep we. Paingan atuh embung ka masjid kitu. Bener ya. Kade ulah kasarigeng anggur kudu tarima. Bring ti masjid teh ditanya nu gering teh sabaraha poe mane gering, bari ngabring jeung para sahabat. 3 poe ya Rasul. 3 poe. Ngeus ka dokter parantos beak sabaraha 500 kumaha ceuk Nabi geus tong loba dongeng yeuh ku kami digantian sebagai kami ahli masjid kami jamaah masjid bro 500.000 pudeg-deg hatena ngabeukahan tuluy didoakeun ku Nabi naon nu karasa ieu ya Rasul lambung didoakeun bari dirampa Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminan isuk jareg-jeg Pak lahir di buruhan duitna batin didoaan ku nabina cing urang nu penuh gering kitu henteu urang mah nu penuh gering depan kieu ye bejana mana gering des geus kades deui wae bejana gering des cek kades teh heeh dus sabaraha poe pakades geringna 3 poe geus ka rumah sakit geus kamari beak sabaraha 1 juta kumaha cek kadus keun bae sing kuat sing sabar keun bae des nempo teh nempo yuk assalamualaikum leheung lamun teu goreng hate coba nu gering goreng hate si eta kalakuan nempo aing kuat mah panas kitu kahayang teh karasakeun ku manehna tah aya doa kades karasakeun nah da heuh balik teh kadus teh gering namrud kades dendam datang ka kadus bejana dus gering cek kadus teh heeh sabaraha poe 3 poe geus ka rumah sakit parantos beak sabaraha 1 juta eta ucapan nu nyeri hate akur dus inilah merek urang paingan hidayah hese nepi da kahalangan ku siksik melik sulit ati goreng pucus belang paingan urang teu wawuh jeung Allah da urang mah wawuhna jeung ka goreng patutan batur atuh heeh ya kunaon masjid dipilih ke eta judulna ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naon atuh artina berjalan perjalanan Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naon hikmahna keur urang hayu urang berjalan da urang teu berjalan teu unggal tahun Rajaban ge henteu anger kitu atuh kudu berjalan di mana berjalanna tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus tina pedit kana bager tina goreng kasalaki jadi alus tina ngantep inung bapa wayahna ayeuna mah sumujud ka inung bapa Isra ala abotnya tina kedua jadi daek tah wayahna masjid ieu engke subuh bakal beuki pilu apa Isra tina kedua jadi daek jelema nu kedul bakal daek jelema anu daek tetep daek matak ieu masjid leutik teuing lamun ieu geus Isra engke subuh bandungan mun pinuh bener Israna mun kalah kabeuki eueuh malolor wae geus Isra teh atuh nya geus hese Isra tina bodoh kana nyaho aya di dieu rutinan saha nu ngagarapna Pak Ustad tah ibu teh kudu Isra lamun ayeuna kuring datang ka dieu jamaah nepi ka ngabolan kieu wayahna dina rutinan kudu leuwih ti sakieu da Ustad kukut tong sok anggap anak eme ka Ustad teh berarti datang ka dieu lain hayang ilmu tapi hanya sebatas hayang nempo beungeut kuring
dek nanahawan da urang geus anu boga inung urang bapak urang cicing di dege dulur eueuh tetangga eueuh pemajikan teu boga balik nempo jelema mah kena kuruksak tapi hakikatna nu kudu dihargaan tah ustad setempat mata al mukarrom teh lain keur kuring lain keur saha atuh keur ustad setempat al mukarrom gerasok kudaekan we ceramah bari kitu ongkos sorangan bensin sorangan jamaah mah ukur nyerap ilmuna we tapi nah eta tungtungna ustad dikukut anjir hayang nonyok ka si eta padahal cek kuring mah ustad setempat teh al mukarrom asli teh eta lain kuring nya bener mata kade kadua imam hancip masuk diledek teh kata gini hancip ke PBB pasukan baris berbaris kumaha cek ibu aduh itu tentara dorah katimung tak geuning padahal hancip teh jasana gede kepanjang tanganan dari polisi dan TNI hancip bagian anak mata zaman Presiden Soeharto aya siskamling sistem keamanan lingkungan hancip yo ujung tonton dua hancip sok atuh takbir keur hancip moal aya ustad nu ngahargaan hancip iwal urang nuhun hancip ya sami-sami Pak sami-sami jeung Pak komandan itu komandan hiji kunaon nabi dipilih sabab akhlakna kunaon masjid dipilih sabab masjid baheula zaman nabi dipake alat keur nyuburkeun jelema di luar masjid di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka keur urang isrona tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus bisi ieu mah bisi da ieu teh nu datang teh ti luhur nepi ka dieu ti ditu nepi ka ditu termasuk kuring kaasup nu di luhur panggung hampura ieu teh makhluk Allah manusia nu berdegong cicing ulah kasihgeun berdegong ka saha ka ieu bapak ngalaman baheula yuswa 5 tahun bapak ngalaman 6 tahun 7 tahun saha anu bedegong di titah tarang ngagugu teh saha nyai pangmecetankeun sirah mah teh rada jangar kumaha jawaban budak ibu harita kumaha jawaban ibu harita ka kolot nyi pangmecetankeun sirah kumaha jawaban ibu harita ka kolot alus geus kolot teh bedegong nu bebeakan nyai pangmecetankeun suku kumaha jawaban ibu harita ka kolot ayeuna ibu geus kolot boga budak inung urang geus eueuh inung sok nitah ka anak nyai pangmecetkeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu leboh mata cek bahasa kuring ieu nu datang ke ka dieu kabeh ka asup kuring luhur panggung anger baredegong cek saha cek kolot mata al mukarrom nanahaun ukur disebut ku bapak ukur disebut ku ibu lamun kuring disebut mulia ku inung kuring maka surga dibukakeun sabab Allah boga janji al jannatu tahta al aqdam surga di bawah telapak kaki ibu karek disebut al mukarrom ku bapak mah sugan sacakombu urang bangga berang da bapak mah nyebut al mukarrom teh pernah boga pangabutuh supaya urang daek ceramah di dieu urang apal tapi inung kalayan ikhlas nyebut ka kuring kasepna inung kalayan ikhlas nyebut ka kuring alusna mata kuring mengutamakeun teh inung kahiji inung menungandung 8 bulan sebulan ngaherang 2 bulan gumindang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sakoceak sang bodobrah maruk teripu ngandung cicing bapak mah da moal apal bu maruk teripu ngandung nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nangkarak sedikan eungat pembukaan hiji, pembukaan 2, tapi ke pembukaan 8 peak tanaga dibeakeun teu kaluar wae eta budak kerak digunting bari teu dibius teh coba bapak raheut gunting teu dibius ditonyok dokter gitu ibu teu make jeung tunyak tonyok ka dokter narima we pasrah bahkan nyawa dina lak-lakan mangga Gusti lamun takdir abdi kudu ngalahirkeun kalayan maot narima Gusti matak dihukuman ku Nabi syahid maot anu keur ngalahirkeun bapak mah syahid di mana orang disunatan nepi ka paeh oh ngan anehna ibu-ibu ongkoh nyeri cenah ngalahirkeun teh tapi budak boga 7 ongkoh nyeri boga 7 tapi bapak disunatan embung 2 kali cenah bapak ada 2 kali pan loba duit oh teu sulit teuing dempes jujur lalakon panjang inung pak inung nungandung bapak nu ngayuga mataku Allah dihargaan umaha inung kakarabak nya 8 bulan digegemol anak kandungan aya gengsi ibu teh
bentuk patuangan geus robah tina alus keur parawan 8 bulan mereka tenteng borosot budak pan di jil bahasa Cina cing kayo eta Cina gitu bahasa Cina cing kayo motor ibu bapak kudu nyaah kana jadi pemajikan urang pangpanama anak hargaan kolot ngaran-ngaran kolot urang buk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol meraan saha eta melaan nu jadi anak matak doraka nu paling badag lain salatna lain zakatna lain saumna tapi nyeri hate inung bapak ku perilaku nu jadi anakna aduh baheula ibu baheula bapak pernah minta duit ka kolot-kolot teh mere kunaon ku teu boga ayeuna bapak geus boga duit hayang mere duit ka kolot tapi kolot teh geus eueuh geus rup ka padung rakul mah katuruban tanah beureum kajeun ngocek maratar jagat kajeripatan langit ukur tutunggul anu mecentul di luhur kubur geras sadar kana awak ternyata urang salaku anak teu bisa mulang tarima gedong geus sigrong mobil geus mewah sawah geus lega tapi inung teu nganyang-nganyang di mana inungna geus aya di alam kubur anu beda alam matak lamun deuk hade ayeuna mung pangmempeng keur araya geus eueuh manaon atuh iwal doanya Kemarin ku bapak geus sadar baheula hayang mereka kolot bapak keur eueuh ekonomina ayeuna bapak geus aya kolot na eueuh mata keukeuh satungtung dunia masih kena aya manusia can walakaya teu bisa mulang tarima kanu jadi indung jeung matak janji Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang anak goreng patut kanu jadi indung bapak hiji ladang Isra mungkin bubar teh dia teh atuh gabruk kolot ngaran-ngaran kolot geuning teh oleh we hari wangka anaknya bu abdi gecek batur ustad teh ku kolot pangaranya di hudang teh kitu gerah hudang cenah salat subuh kae cing teh mah pos lain ustad kitu lamun tatangga anu ngomong kitu moal teh dicekek tuh aya ku kolot mah abdi teh lempang bari api-api teh geuning ari maneh teh cenah ceramah alus aya salat kurang tepat cing teh mah punten nah lamun tatangga anu ngomong wah geus jebrod berarti ku inung kuring teh dianggap ustad anggar dianggap bolon didikeun Pak Kades merenya hareupeun warga disanyung-sanyung Pak Kades urang pejabat urang ku kolot nama Bandung kade sia teh nyebut ge sia nya mimpin pamerintahan teh sing ecreg sing balik makmum wirang mung mane diomongkeun batur dengekeun ku jejebir teh ceuk indungna bae ngomong kitu ceuk indung lain ceuk urang berarti teu dianggap kades pak ku kolot nama anger dianggap bolon anu butuh ku papaga matak saha deui anu cinta nu leuwih salian ti cinta nu ngaran indung jeung bapa matak di dieu aya pemuda diputuskeun ku kabogoh enjoy lain cinta sejati sia teh ngariweuhkeun jeung loba tatanya udah makan belum biasa kita dikirim cinta nu sajati mah kolot tara loba tatanya kolot menyanyi ka dieu urang barang dahar nyanguna geus ngakeulna geus masakna geus ieu cinta coba ka bawa udah makan belum teu dibawa teu dibere jeung bias-biasna ge udah bawa belum nah kasurti saha di mana tapi nah adat-adat teh kuat asa leuwih matak cinta mah semu bayangan pret kumpul cinta rarikeun kalau yang ngarayu jikan aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngomong wadah karena aku tidak bisa ngepel eta cek lalakina biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku pret mata geus karawin teh nu repot teh inung bapana da sia teh mah nyoro HP bagaimana wadah kumaheun susuhun ngaweled empeleun komo kolot geus kukulunu geuning komo bapana bukan menantu teu usaha geus heubeut hayam datang puguh atuh asup boga jimat kur teh bener hayam barang lebok beuki usaha tara bagi gireun minantu nah da isuk teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna Mi'raj teh keur nabi mah lahir batin Mi'raj keur nabi mah lahir batin keur urang apa jujur bahasa Mi'raj teh naik keur urang mah artina naik darajat keur nabi mah Mi'raj teh naik ka Sidratul Muntaha kunaon urang Mi'raj kudu naik darajat deuk teu naik derajat kumaha tina bodoh jadi nyaho naik darajat tina salah jadi bener naik darajat tina bohong jadi jujur naik darajat tina goreng kana halus naik darajat sok atuh Isra tetapalkeun larapkeun kana awak sing nepi ka kitu urang latihan da urang nu ngomong cantang tuh
urang latihan matak jelema mah riyadohan mi'raj deuk naon atuh Allah ngulung Kangjeng Nabi deuk titah nempo hukuman wah berat ieu mah kadeh ulah anu kasihgeun Muhammad gerak tempo ke belah kenca ditempo teh ku Nabi nyegruk Nabi nangis malaikat saha eta umat anjeun hei Muhammad ningal naon Muhammad nempo jelema ngaguntingan letahna nempo jelema ngaguntingan bibirna lamokot ku getih kokoceakan minta tulung saha eta malaikat cek malaikat teh umat anjeun Muhammad nu waktu di alam dunyana capetang bari piwarang nita ka batur hade tapi sorangan teu dipigawe ai ka batur nita jakat sorangan teu jakat saha kira-kira Pak Allah ustaz itu cing ibu ka dieu jika nu hoyong didagor ku ieu ibu ya euy nu wani di tukang ustaz teuing da ibu ge sarua mana bukti eta lol magrib ka masjid sajang kumaha ceuk ibu ceuk budak ai mama kagok berarti lain ustad-ustad teuing kabeh ngaguntingan bibir sorangan neutekan leta sorangan lantaran alus omong ka batur tapi goreng perilaku eukeun dirina hiji dua gerak tempat dari Muhammad geus ceurik Kangjeng Nabi sieun umat kami seperti kitu nu ngojay dan lautan darah nah Pak Ustadi dage lebih apal batang kuring sebenarnya bahasa eta dan nyata bongkar dina kitabna teu bab Isra Mi'raj ayat tertera teuleum dina lautan darah ongkek getih orolo deui begung awakna disiksa ku kalakuanana saha eta Jibril umat anjeun hei Muhammad anu atas nama nulungan tapi nyekek beheung baladna sorangan nu kumaha eta nu kieu nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emah kumaha disadiakeun 1 juta ngan lamun teu kapulangkeun dina saminggu wayahna leubihan jadi 1.100.000 lamun sabulan jadi 1.400.000 lamun 2 bulan jadi 1.800.000 bayangkeun lamun 3 tahun teu kabayar beak teh sawahna nu kitu patut ngaranna rentenir lamun di dieu aya gerak tobat mah geus kabur modar teh bener ya dua telo cicing ibu dinaheun ibu disadiakeun kadaharan alus pebeakan daging menang balado daging menang nikmat-nikmat tapi nu belah kenca daging buyatak bilatungan bau ongkok bet kedawok tengah dahara nu baruruk dagingna ongkek uger nabi gogodeg na umat kami boloho-boloho teuing palebah mana bolohona piraku eta daging buyatak bilatungan bari bilatungan bet di dahar ai daging alus diarantep saha eta simbol naon malaikat ceuk malaikat Pak daripada dikasih gung urang balik lah soalnya mah keur bapak-bapak saha eta ceuk malaikat teh umat anjeun hi Muhammad ari ka pamajikan duit di 4 empet ai kanu di jalan gebrok ai ka pemajikan Pak mana ke resiko nanu kamari geus beak nah ari di jalan anu kieu geuning bari soloyong teh om check in om hargana ge gope teh oh 2,5 apa kan oh geus nagrang bo apa kan kurang dicuriga duaan bo cenah cekan deh jeung Ustaz Sarwana tapi gak apal harga teu ngan ukur nganter unggul di jam 10 ke jam 11 gope Pak di jam 11 ke 12 pacepek cing teh ari abdi teh bisa nyebut neraka anu kitu nyakeun duit cinta aya 150 cing heula ulah curiga teh aya cing teh 150 atuh cenah om di hotel di mana aja di penginapan borok-borok dua trere tapi pakai Jakarta aya kebon buncis tah di saung eta gek diuk malik ngulon cing teh ye 150 ngan lain deuk nanaon ukur hayang nanya ditanyana kieu kunaon bet gawe di nu kieu da langsung nyurucut cai panona cing teh kunaon jiga nu sedih cenah daripada kitu meuning sapuan deui padahal manehna geus seksi rok pono kaluhur yuk kan sibuk di beureman jiga gairah tapi ketika aya pertanyaan kunaon bet gawe di nu kieu nyurucut cai panona berarti aya beban anu gede Pak nya dirobah pertanyaanna cinta boga ya nung bapak tos teu aya yatim piatu boga salaki kabur tadi teh aya pagades fotona salakina mata kurang ternyata bisa aya di dieu abdi
Nah kemana cinta salaki kabur jadi neng janda bodong ari anak dua tah dua cinta ayah kades di ditu anu apaleun jeung neng teh yatim piatu ayah oh sok barang beres cinta kades ka neng jawaban anak kieu ngawaduk wungkul cenah mun keur kampanye jiga nu heueuh nu yatim nu miskin di deureutan geus jadi mah wadul hambura kades lain cek urang cek itu urang oge cing teh aya ustad nu sok ceramah teh neng seueur bener nya malahan anu keur viral buat asa ka urang euy hareuteun cing teh neng apaleun nya neng yatim piatu uningaeun oh sok barang beres ka neng saruana we ustad gitu gede duit mah cenah tara dararatang ustad keplek nyebut teh hampura ustad lain cek urang cek si eta urang cinta osok barang bere ka neng yatim piatu wadul wungkul dua cinta aya kadus jeung RT sok barang bere ya kumaha dunungan cinta aya jamaah pangaosan nu abring-abringan aya seueur osok barang bere ka neng yatim piatu tara kalah kegiling-giling baraju we tiung aralus pamer wungkul hampura ibu lain cek urang cek si itu urang ternyata Pak jawaban teh kunaon si eta gawe dinu kitu hiji pamarentah teu hadir nyangan solusina kadua salaki kabur katilu inum bapana geus maot kaopat ustadna teu berehan kagenep kadesna ge sarua kumed jadi dorakana itu paingan cek hadis nabi jinahna hiji imah 40 suhunan kabawa dosana lantaran 40 eueuh kapedulian hirup ka jelema etana bener naon deui jualeun bener surabi teu payung beas mahal melak bawang ukur murah mes hese nya eueuh jual cai we well sedengkeun cenah ancaman tadi ngadahar daging buyatak jeung bilatungan mata artina apa keur bapa jamin pamajikan sing nya-nya nepi we moal diterangkeun kabeh nepi we nabi teh ka Allah naon jawab nabi harita ka Allah nepi ka sujud mung cengkat-cengkat acak lamun can aya bahasa Allah deuk mupus dosa umatna saking punya ka umat eta nabi nepi ka sujud hade we nya nabi urang teuing lamun bapa digeroan ku kades 10 jelema gitu cek kades teh uju ojo eje tiluan datang ke desa aja ke desa hampura geuning nu meunang bantuan teh ukur ojo kira-kira si ojo bakal ingat ka eje mah kira-kira si ojo bakal ingat ka uju mah nya paingan urang teh dipilih menang bantuan dah kitu nabi Pak Nabi Muhammad ketika tepung jeung Allah bahasa nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah kemuliaan, kehormatan milik salira ya Allah gamparan salira tapi jawaban Allah simpel assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh rahmat jeung kasalamatan kami Muhammad keur anjeun berarti umatna can di bawah Allah mata kurang menjadi ustaz can ka bawah sabab Allah mah bahasana ge assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kasalamatan jeung rahmat kami Muhammad keur anjeun Muhammad berarti iya orang umatnya can ka bawah mata nah salat urang jeung surga can ka bawah nabi nyegruk deui panangis kunaon bet nabi ceurik wae ingat kana dosa umatna ingat ka pedegongan umatna ingat kana kamaksiatan umatna nepi ka bahasa nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin kasalamatan ti anjeun keur kami sadaya keur abdi sadaya jeung umat kami anu saroleh jadi urang salat zakat saum ibadah haji lain karena urangna tapi aya doa Nabi Muhammad nu diijabah ku Gusti mata entong ngarasa soleh urang salat teh sakadar Allah ngaijabah doa Nabi sehingga cek kasarna kieu Muhammad lamun umat anjeun ngagugu ka anjeun kakara kami ngahampura ari umat anjeun teu ngagugu anjeun mah hampura dari hampura naonna sehingga bahasana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin malaikat gogodeg bener ieu kakasih Allah Muhammad wastana nepi ka umat bedegong ingeteun keneh piraku urang teu inget ka nabina ayeuna ieu rajaban lamun teh udunan 25 30 40 sing ridho perjuangan nabi mah hayang mupus dosa umat nepi ka sidang jeung Allah Rabbul Alamin sing atuh urang mah 50 neuk pukul nu keneh komo nu paling taur
Oh cenah urang nu udunanana Ustaz Nana nu ngagemolna alantau. Kira-kira tiri do balikeun deui angrea mah. Mage jeung majarkeun Ustaz nu ngagemol aja. Munggah. Teh malaikat gogodeg Pak. Akhirna naon atuh ya Allah nu bakal mupus dosa umat kami teh? Salat 50 waktu. Nabi Ato turun ke alam dunia tepung jeung Nabi Ibrahim, cek Nabi Ibrahim Muhammad, umat anjeun dipupus dosa ku naon? Ku salat sabaraha waktu? 50 waktu. Protes deui ka Allah, moal kuateun. Akhirnya diurut jadi 5 waktu. Ternyata bener Nabi Ibrahim Pak, boro-boro 50 waktu, 5 waktu ge nya. Laras? Masih kena kekenaan ku kagok deun. 5 waktu. Tapi tong hariwa 5 waktu teh Muhammad ku kami mah keukeuh digajih nama 50 waktu. Ngan salat, nah salat nu mana? Bahasana solu kama raaitumuni usolli. Salat anu seperti anjeun salat. Jadi kualitas salat urang teh kudu seperti kualitas salat Nabi. Alah jauh. Bacaan Nabi Al-Baqarah, Ali Imran, urang kul huwallah we. Bener tuh Bu? Solu kama raaitumuni usolli. Salat nu bisa mupus dosa umat anjeun teh Muhammad ceuk bahasa kasarna. Salat anu seperti anjeun salat. Lain usolli jeung teu usolli Pak, tapi kualitas salatna nyokok nyukut teu ka Kanjeng Nabi. Kunaon? Ku akhlakna. Dibagi ku para sahabat, ternyata salat Nabi teh 4 rupa. Hiji syariatna, 2 torekatna, 2 tilu hakikatna, 4 makrifatna. Dibawa kadinya kabeh bakal ngarasa salat urang omean. Salat syariatna jasadna, takbir ngangkat leungeunna, ruku depongna, sujud nyuuhna, assalamualaikum ngaret ka katuhuna, assalamualaikum ngaret ka kencana. Salat secara syariatna artinya salat secara raga. Lakukeun. Nu kadua Nabi salat secara torekot artinya jiwana milu salat. Tah ti ieu geus gagal. Urang mah ari gerakan takbir tapi sombong di kuku. Pan Allahu Akbar Allahu Maha Agung tapi jiwa mah anger, sombong. Leungit jiwa salatna. Alah. Cicing bukan mau ulah bakal ngomean salat batur urang ge omean. Jiwana milu salat. Ibu sarua Allahu Akbar geredeg hujan. Seseuheun juk ingetnya. Jiwa teu milu salat. Komo lamun dibawa kana rasa disebut salat secara hakikat artina rasa. Mana bukti jelema nu geus salat kudu ngarasakeun ka susah batur, ka nyeri batur, ka ripu batur. Mana bukti boro-boro Nabi ka umat Islam Yahudi kafir bolongkotan sekalipun lolong di juru kota Mekah teu boleh unggal subuh di huapan. Rasa. Ya Aisyah aya dahareun aya ya Rasul kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi nu lolong dianteran ditatap diusap lapar anjeun lapar dihuapan nepi ka cokot cai leup dilelepkeun eta ka Yahudi nu lolong beres barang tuang maklum bebengok si eta nepi ka detik aya geuleuheun wae pan ka urang bebengok si eta mah geus ditulungan pelatuk teh ngomong anjeun teh pemuda alus ngan wayahna tong deukeut jeung nu ngaran Muhammad tukang sihir Muhammad tong deukeut jeung Muhammadnya bari diusapan teh pipi Nabi teh tong deukeut jeung Muhammadnya da anjeun pemuda alus jelema gelo Muhammad teh eta lamun bapa geus ngaredahar ka batur si itu lolong tuluy bapa disebut gelo tampiling jieunya aing mau teh kitu urang eta Nabi henteu kalah ka diusap deui balik isuk teh Aisyah aya kana dahareun aya anturkeun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dihina jeung dicaci ku Yahudi anu lolong maot Kangjeng Nabi neneangan Yahudi nu lolong kamana pemuda nu sok ngahuapan kami ka dieu leuleumpangan make tongkat panggih jeung Abu Bakar ieu mangkelungna kadek ku aing Abu Bakar kan lumayan rada gede amok lah ieu nu ngahina Nabi urang teh cenah jebron ku aing disambeurkeun nyokot dahareun ka dieu cenah lapar kunyung-kunyung dilolepkeun langsung beureun amok da aya ka amok teh apa Nabi diledek ngoceak. Nah ieu mah lain nu biasa cek Abu Bakar nu biasa nu kumaha nu biasa mah ditanya heula lapar henteu na lamun kuring ngomong lapar kakara dihuapan lamun kuring teu ngomong teu lapar disimpen heula kadaharan diajak ngadongeng heula ieu mah janji geblus sakana baham cek Abu Bakar bener da kuring mah lain anu biasa nah kamana atuh nu biasa maot nyuuh harita keneh saha eta Abu Bakar anu maot teh
Muhammad jungjunan kami muringkak bulu pundukna Yahudi teh. Nah makanya muringkak 15 tahun ngaledek nyaci maki Muhammad, tapi Nabi perlawanan setik-tik acan. Akhirna Abu Bakar bari ceurik anterkeun kuring ka kuburan Nabi, kuring deuk asup Islam ayeuna keneh kasaksian akhlak Nabi. Maka jrut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abdi nyaksi Kangjeng Nabi utusan Allah, nyaksi kalebah akhlakna teu lawanan ka Yahudi anu lolong. Paingan urang mah ku batur dipika geuleuh, da urang mah geuleuhan wae ka batur. Alah, bener lur? Tuh, nepi ka asup Islam. Salat naon eta rasa. Tah anu balikeun ka awak urang geus salat make teu rasa. Batur teu salat keheul, batur teu ka masjid rujit, batur teu zakat geuleuh, batur teu pengajian cua. Di mana eta rasana? Padahal salat nu make rasa. Urang kudu nyaah kanu teu salat, urang kudu nyaah ka jelema salah, urang kudu nyaah kanu bodoh, urang oge kudu ngoncoran jelema anu poekeun rasa dina salat katempo. Maka subuh di dieu, lohor di dieu, asar di dieu, magrib di dieu, isya di dieu, lolongkrang ieu dieusian ku salat, akhlakna dina salat. Well, abot lur. Jika anu hadir di dieu ka asup kuring ge rada berat lamun salat kuring teu kadinya nya. Lea hatena tapi ayah sih pernah nempok ya, bisa disebutkan guru sim kuring melak sampe tuluy eges gede di paling bangsa ngadon dibantuan nuju nanaon eta bah ngadon mal sampe bari ieu nu melak sok atuh ku abah dirabutan dibantuan eta urang memurid kota ade ka situ bah bangsat itu wiawas pilih perjogieun. Nah eta mah kuring pa melak lauk aya nu maling patu palengpeng teh urang aral anjir muridna. Berarti kuring teh teu bisa nuturkeun Nabi Muhammad, sakadar kuring mah nuturkeun guru ge hese. Jadi intina guru kuring mawa kuring ka Nabi Muhammad. Jadi kuring mah karek digusur guru can akur jeung Nabi anu karek digusur eta ge sok rada marawat di saeutik. Kemarin bapak ge sanasi. Kemarin bapak gaduh guru, gaduh ban guru. Tak jadi guru teh, guru anu nuduhkeun urang teh sakadar ngadudut urang. Hayu maneh teh urang nyamperkeun Nabi ibarat kitu. Mata teu bisa kuring nyebutkeun sampurna dina sunah Rasul teh. Teu bisa. Komo juk langsung ka Nabi mah kuring teu bisa. Ngalibatan ieu para ulama, para ustad, para ajengan, para guru sugane nepi ka ditu. Udah langsung karena bima naik karena naik kaluhur ge mah ka taraje teh langsung ngagajleng geuning. Anggaran nete taraje nenca. Mata kurang teh butuh guru. Sugana bapak jadi guru abdi, sepuh-sepuh dia jadi guru abdi, ibu ge jadi guru abdi. Sugan nepi atuh ka nabi. Mata teu bisa nyebutkeun sunah Rasul 100%. Henteu. Tah, subuh di dieu, lohor di dieu, asar di dieu. Salat nu mana anu aya lolongkrang ti subuh nepi ka lohor. Bandungan salat subuh inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati atawa subhanaka atawa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bacaan dina salat alusnya bacaanana berarti kudu dibawa dina akhlakna. Alus bacaan salat kudu alus ucapan urang ka batur. Hiji. Dua, dina salat teh geuning tungkul Allahu akbar teu dangah tungkul. Artina bubar salat anggar kudu nemogeun tawaduhir. Geuning dina salat aya ruku, urang Jepang pak nerangkeun tentang ruku. Mata di Jepang mah lamun kurunyung jelema kaligata garobae hai. Ternyata ruku diartikeun ku urang Jepang ngahormat batur, ngahargaan batur, ngajian batur. Kira-kira urang geus salat bisa teu ngajian batur? Lamun teu bisa, ruku nu mana nu keur digambar? Tuluy geuning salat teh assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, katuhu simbol kealusan, kenca simbol kagorengan. Bisa teu urang nyebutkeun assalamualaikum kanu alus, bisa teu nyebutkeun assalamualaikum kanu goreng, ngadoakeun alus kanu alus, ngadoakeun alus kanu goreng. Bisa teu? Salaki ibu begeer doakeun sing alus. Mun salaki ibu begeer, ya Allah. Tuh. Ya cekek. Assalamualaikum kakatuh, assalamualaikum kakajatnya maknana alus kanu goreng, alus kanu alus. Salaki ibu beger, kumaha doana? Ya Allah, bari carikeun. Leahkeun manahna, jembarkeun hatena, uihkeun rasa kacintana, nyeri ya Allah lamun kadah dicarioskeun.
sok badami jeung Allah dina salat. Ari kanyataan masalah ki beger lain eta nya doana teh. Ya Allah sing tabrakan sing modal lamun keur beger sing kacekek kabentar bulu duh anger ieu layonna mah dikaibukeun da situ ukur ngeunahna hese. Mana bukti Nabi assalamualaikum kakatuh assalamualaikum kakenca kagorengan dibales ku kaalusan. Mana bukti orang assalamualaikum kakatuh assalamualaikum kakenca kagorengan dibales ku kagorengan. Mun disimpulkeun ladang salat teh siri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara wilujeng ngalalakon engke beres ti dieu. Seri kanu baeud isuk bapak bakal aya nu baeudan bapak kudu seri. Aduh pamajikan baeud ka bapak nu kudu seri hareupeun pamajikan. Kumaha cek pamajikan rada gelo maruk teu berat seri kanu baeud mere ka jelema pedit batur pedit urang sarua. Sedengkeun papagah Nabi membatur pedit urang kudu bager hese. Aduh atuh ladang isra rek naon atuh ari serba hese. Bekomo nu katilu batur tara nanya urang pangheulana nanya. Kenaon Mang? Teu hayang ditanya. Kira-kira bapak bakal naon tindakan? Padoli aing teh hayang nanya deui. Pasea. Akhlak Nabi lain eta. Mata sunah Rasul urang perlu dipertanyakeun. Sehingga ku para ulama disebutkan salianti Nabi hulu Quran akhlak Nabi adalah akhlak Quran Nabi ge akhlakna adalah salat. Mata aya sepuh kapungkur geuning bahasana lamun maneh wudu ulah sakadar ku cai tapi bawa wudu dina alam kahirupan. Wudu teh ku cai bah ka kemu tuluy disemprotkeun nama jeung teh diteleg. Mun ka kemu teh teleg atuh. Nah mah jeung teh diteleg mah disemprotkeun geuleuh. Artinya lamun ibu bapak geus wudu kudu bisa miceun gegeuleuh dina hirup. Sirik pilih jail kana ya istren panas teh dudu pakrurubah kudu dipiceun dan memang urang geus wudu ku cai bersih mustakmal disebutna cai suci jeung mensucikan dikekemukeun tuluy dikaluarkeun. Matak lamun bener bapak wudu kuring wudu ucapan goreng tong kaluar kuduna teh ucapan nu alus-alus tapi naha urang mah wudu geus batal deui cik keneh geus wudu war wudu atuh tempok mang alah batal wudu teh benernya. Jadi eusina macan ayah Nabi salat syariat ragana, salat torekat jiwana, salat hakikat rasana, salat makrifat. Nabi salat kunaon ka Nabi mah geus sidik salametna, geus sidik solehna, geus sidik ka surgana tapi naha Nabi beuki luhur ibadahna. Ari urang saha nu ngajamin pi surgaeun tapi kana salat rada hese. Nabi teh geus sidik teh ka surgana Pak, tapi tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe. Urang eueuh nu ngajamin pi surgaeun tahajud. Sok ngaragus. Bener nya. Berarti urang teh aya muncul sifat kasombongan hirup, can dijamin tapi geus ngarasa diri dijamin. Di dieu urang muncul sifat gorengna. Ya, jadi cek kuring ge lalajo salat batur pi omongeun, mending lah lajoan salat urang ge pi omeaneun. Salat jasadna geus ruku sujudna ngan jiwa can hadir maka hadirkeun dina salat. Geus jiwa hadir rasa ngarasakeun batur ngarasakeun urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, matak jelema nu sok salat moal ngantep budak yatim hayang nulungan, moal ngantep fakir miskin hayang bantuan, moal ngantep imah butut pasti bakal gotong royong, moal ngantep jelema sangsara pasti bakal melaan. Tina salat ternyata lalakon panjang. Awalu ma yuhasabu as-shalah, nu pertama dihisab adalah salatna alus lalakon ka itu nage alus heupan eta dituturkeun ku akhlakna. Lamun salatna goreng ka ditu nage goreng, amun salatna kan sakadar lahirna teu bareng jeung rasana. Aduh hayu balik 12:30 teu sadar aduh ampun tadi tegar teh jam 10 harus naik jam 12 2 jam lu 11 tadi. Terus jam 12 leuwih. Bapak mau ngomong ke jam 11 berarti 13 jam. Abdi mah bari nempo. Ibu sing sarehat. Anu odor sing disehatkeun. Nu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun. Anu terkucrut rumah tanggana sing disakinahkeun. Anu boga hutang sing enggal dilunaskeun.
bayar. Atuh sadayana santriawan santriawati di dia anu keur monok di Garut keun bae tong masantren ka Tasik, tong masantren ka Lirboyo, tong masantren ka Jawa. Garut bakal gede ku urang Garut. Garut bakal hancur ku urang Garut. Mata pasantren di dia gedekeun ku urang Garut. Keun da Tasik mah geus gede ku urang Tasik, Jawa Timur geus gede ku urang Jawa Timur. Maka Garut ulah nepi ka aya kobong anu bangkrut lantaran dibangkrutkeun ku urang Garut. Tak sok gedekeun mah urang Garut, ti Garut keur Garut. Sakitu nu kapihatur. Bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana. Para luhur anu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampura anu kateda. Luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan. Kembang sinetik sinebaran sari. Tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.